Lain sok inget kalancet Kang Yoyo Layur. Wah paparikanana eta mah moal beakeun sa babaraha taun tah mah. Ngan jigana saeutik-eutikna Pak Guru ge apa anu bieu diucapkeun geuning eta lain secara ditulis eta mah. Langsung naon sih lu bieu teh? Loba paparikan mah tuda paparikan teh sisindiran naon sih anu bieu teh anu bieu sisindiran model kemis aing kaliwon bage di Bandung mau lantera nu gelis ngising na kebon cabe nyalindung datang kamera da eta sisindiran kene ari lanceuk mah turun ka mana pangabisa ngan beda-beda kahirupan beda kahirupan urip jeung hirupna gitu beda urip jeung hirupna beda pada boga-boga jalur masing-masing kan keur masalah dina kasenian sisindiran mah kitunya sisindiran paparikan pan aya cangkang aya eusi nu dua balik cangkang dua bait eusi kitu kapan eta teh artina dua bait cangkang ditambah dua bait eusi eta teh aya deui sugan loba keneh sisindiran mah loba bentukna sudah sisindiran mah kapan kitu model kieu cenah ge lamun ceuk basa awewe zaman ayeuna cenah ge teu bisa dangdan teu bisa dangdan teu bisa ngejo kitu kapan eta aya beda sisindiran sabaraha kitu dibentuk ku sisindiran dua cangkang model aya Assalamualaikum Waalaikumsalam duh sok ngaganggu wae keur sisindiran batur mah sisindiran kapan ieu teh raina Kang Yoyo Layur anu tukang sisindiran terus kumaha dia teh pan salawe dibagi 5 awewe zaman ayeuna nya ka Medan kapan dia nya bisa dangdan model gitu nya tuluy kari pikiran kuda nu teu bisa ngejona gitu model ge ya salawe dibagi 5 model mobil sedan cat warna hejo awewe zaman ayeuna pinter dangdan teu bisa ngejo eta kan sisini aya deui model kieu tuh leupet ku anjing tuh ku anjing leupet model kitu tuh leupet ku anjing da modelan eusina teh tuh buras ku anjing model kitu model gunung guntur gunung rakutak gunung sawah sisi sawah indungna gundul bapana butak anakna ge pitak sabeula jadi nyinir eta mah kan boga iman urang eta mah nyeureun beda ieu mah paparikan ai pendatang mah ulah sok ngagetilan kan boga iman jambu air sisi pager tadi dinya jambu air sisi pager sabelah beaku kalong susu lair pakai angle sabelah moncor kapolo tapi ge lamun imahna panggung eta teh imahna panggung lamun lain imahna panggung mah moal gitu Bu RW bade ka mana loba paparikan no loba ya di kieu paparikan atuh diampareun dah lain diamparan nya ulah teuing bisa tinggal sakara bujur tah bisa diamparan jadi paparikan sisindiran terus dua bait hartina cangkang dua bait besi lamun hayang diduakeun kieu tuh leupet ku anjing bongan balanga tuh leupet bongan aya buras model kieu dikukur macokan kuman piit di paraban leupet begitu turu begitu man piit di paraban leupet ade ngan gua adaekeun piit murah leupet mah kudu nama kecok deui jadi dekok deui eta mah kana panon si ieu eta mah kitu eta teh jadi bener seperti kitu eta mah udah ngaranna teh ai tadi teh pertanian teh naon mun cek mana teh tadi ngawinkeun naon tadi teh alpukat jeung pedasnya nya tah urang mah kieu nah lamun urang nyebut aya nyebut teu adil
eta kana nu nyiptakeun pangeran nah cenah paguru sok teu adil urang mah euy ari tangkal kiara eta buahna bet galeutik ari walu bet galde Ari tangkal kiara nu gede buahna leutik Oh, kayak jalaweran. walu nu arena sagede curug buahna gede cek urang ulah nyebut teu adil Ulah. sok geura karasaeun hiji waktu didongengkeun ku Ya, aya dijelaskan gitu. aya tukang ngangon mundi nya pan kahesan dina handapeun kiara tanya geulila bener pakara geuleuh kecela ada buah kiara teh kana ilung Oh. bener Rag. pangeran teh adil Adil, heeh. lamun ieu kiara buahna sagede walu ningang kana kana ilung ilung pasti ilung aing benguk benguk tah bener ulah Ada kanyat potong tukang sagala ilung. rupa ge kudu ngadamana mah geus diperhitung Maha sagala. bari ngapakuran urang mah Kurang jeung tarimakeun ulah sok boga rasa Nah, kumaha-kumaha. itu udah teteh. mana ibarat anu cenah jama cenah kamari di situ aya nu paeh cenah katinggal kunaon katinggal kopi banyak cing teh aya kopi cing teh rag-ragan ka zaman ningan jaman nepi ka paeh Kapan meureun 2 karung udah. kapan heuh nyebutkeun kapan kopina sakintal teh Sama pasti. karung Gitu. Aing kamari mah nu liwat kana jalan sepur budak teh Aya deui. boboncengan dina sepeda urang wih. jalan sepur Oh, oh sepur teh jalan kareta gitu Muntas. oh muntas Genepan. pantai-antai Antai-antai kabehna boboncengan tilu-tilu eta genep sepeda teh jadi jumlahna 18. 18 Datang kareta nu ka Jogja serepet teh udah eta mah. Waduh. Urang kararan kabeh ih henteu. Ning. Nah, ieu waka hariwang nyebut kararan. Eta mah budak ku hidang-hidang bet eureun we tuluy dadah kana kareta. Henteu nguruskeun kararan urang mah encan. nya Henteu ngan dadah hungkul kana kareta. Dahan geun kararan kumaha nyawanan can rapi nyaritana ge udah. di pangna dadah Kapan eureun budak mah kieu we ku hidangna cek urang ge lain katabrak. Da lamun budak teh eta kararan di kareta. Jadi kareta ngantai. bersepeda Genepan sepeda teh tiluan da pandas kareta nu ka Jogja liwat bet daradah we budak mah dan teu meureun tas pan hidang budakna ge oh jadi enca henteu beuntarna ku hidang Mantak urang mah. ku Da hidang urang mah jeung paguruna mah tatangga. Jadi geus apa? kupingkeun heula deuleu Da ieu teh can nepi kana encan lain dipikir-pikir ngobrol teh kawas nu apa jadi hari ini pas obrolan di tengah jalan mah pangulah-ulah cenah ngan lain picontoeun paguru mah kitu ngaguruan di SDG. Masing-masing anu bisa poli sok paroli, anu bisa keprok sok kaprok, keprok. nu bisa gelut jigar lut. Jadi masing-masing masing-masing guru mah kitu. bener Eta bener gitu guru. ulah atuh Anu bisa poli sok kumaha paroli. karakter budak nah Anu bisa keprok-keprokeun. bro lu bisa ngenog ngarenno da Gitu. urang sakapeung masuk kan urang sok rada ngeri geuningan Ai ngeurina jeung hariwangna kumaha Bro? keur pramuka ngajar semapur bebeakan urang Apa semapur? Semahan. Lain anu sok digarok ieu. Lamun hade mah udah cik pangobrolkeun kan sok parkir dade parake ku tukang parkir eta tuh dah naon teh bandera Bandera semapur. ulah kuduna teh beureum kuning dipake pakai parkir mentaskeun jalan kudu hormat eta teh kudu nama eta teh bandera semapur nu kitu ngaranna pangegeungkeun kumaha mun naik parkir mah tuh bandera beureuh nya bandera kumaha bandera Ya. Polekba ieu bandera semapur dipake parkir Itu asa anu kabina-bina eta teh ngaranna teh nya bener nya bener. jadi lain eta sagede kumaha bandaranya nya leutik ngan diaceng-aceng dipatok gitu ya Pak Guru cenah da urang teh da cek budak nanya cek bandara semapur atuh jadi kitu-kitu urang teh rek dicaram da karunya dengan kehidupan Atuh bener gitu. bener tah kitu udah hari manggung rek ira deui udah manggung PJ nama tanggal 11 cenah di mana Waduh. di Bojong Gedang
Hebat. Bojong gedang teh berarti Bojong gedang jadi muncak istilah cekolot mah jadi pamungpungan gedang meureun. nya bojong gedang teh di biar karamat. Ada Keren. karamat. karamat. Keren. Oh biata berarti nya Nya, dinya. biasa. Acara naon eta calung. Calung biasa jeung Oh, Akang sok manggung. berang tongdut kan. Akang sok manggung. Lah pengangguran. Oh, hebat atuh nya nona. Hebat. Si Pengangguran. Mararaju Anu hebat mah lain si kuda lain Anu hebat mah lain. tah hebat teh herang babatok tah da urang mah aya nu nawarkeun cenah pagodoyong kaduk lah embung ge kaduk Nih. aya naon atuh dah yang sateh abdi mah rambutan Aduh, si orang. Kan bener rambutan lo apa di dinya? kapan ieu butak yang teh bukan Oh, yang aya bukan. rambutan Anak sak di bawah. Ada. Karena saya dibawa di bere kurang ayah Binjai. pinjai. Nah, Gitu. yang si guru mah ngobrol euy. Ini nanyakan masalah orang ek manggung kumaha deh? Datu sugan pada hari manggung memberi buka duit mana? Panis lagi, geus eueuh rokok teh geuringan. Tapi aku sorangan beli sorangan, tapi aku Nyukuhan maneh tadi namangan maneh henteu jadi rasan. Ya beak urang wungkul itu rokok teh. Aing mah udud sabatang di 2 kalikeun. Kapan orang menempotkeun jet lamun loba haseup teh nyarepet. Jadi tapak kaungku Ngan urang sok leuwas teh zaman baheula mangising teu dahar udud bae. Sok sieun sote karabut eta teh kakus ka luhur. ngebesu. Udah bisa haseup kudu kaluar. Pokoknya. Kaharte. Oh, jadi nggak bususut. Ya gitu sih. Aduh regeng teh. Seak kaluar. Lauknya malah mah minum ngajol. Lu ngajol. Heeh, bener. Tah eta untungna teh da. Ari rek manggung mapan harapan Kang pagurunana meureun bedil bayareun ka pagurunana. Rokok bayareun. Ai masalah bedil mah mau kusemayar. Nih, Masalah bedil mah ye ulah nyapirakeun. Tadina ya pangomekeun pangomekeun tadi kapan aya bahas pangomekeun. Ah kurang rumah ome we cuma sama di rumah ome. Pan ibarat ayeuna mah da aya nah isukan tanggal 1 ka mana? Mah ka mana lah tuh cenah ka mana tuh cenah abarkeun urang cenah rek manggung di anu. Cenah tuh pangjaka-jakakeun calung ge bari ulin. Tuh gatuh gitu ibarat gitu. Ka be calung teh. Nah, kalau calung urang mah ulin bae ka mana dae. Betan teh. Jadi tanah ge cenah pangjakakeun calung bae atuh. Palingan pernah dirancain nyebut gama weureu. Gitu. Tadi begitu sih. Disebut jelema beureunya jomnya. Ya dirancang nyebut gitu. Duh, eta kasih udah. Mantap lah. Urang main mah teh jadi pamikiran kaditu kadena mah kumaha teh nganu ngatur. Nya kadinya mah udah pan heuh pan urang ieu kopi geus beak 2 gelas eta teh urang mah sabar mah tara kopi cap careuh teh naon teh Jadi dua. ieu mah ieu udah dia diobeng, diobeng. Nah, diobeng so teh ieu lamun digara-garakeun ka balon. Diobeng itu. Ya diobeng kieu diobeng ituna bau Di pagehan di pageuhan. Ku obeng. mur eta teh mun baheula mah ayeuna Lain umur mang lain main mur ngati ieu mah lain lain. umur nanti lain. Lain. Jadi imam murbaun. Aduh mur baun. Bandi urang mah di belah dieu mah aya hayam nu bisa nari. Ayam naon? Aya hayam bisa napi. Di RW 3 Ini baru teh mah hayam bisa napi, bisa bisa naon deui? bisa nari. Bisa nari. Nya bisa cung ka ditu. Oh. Kamari Ay, hayam naon eta? pan hayam anu bisa napi. Hayam nu bisa napi. Hayam nu bisa Oh, nari. benernya. Jadi lain umang kejot. Lain. Lain Kan gitu. juga umang kejot. Jadi Ay, bisa napinya. Malah kamari bukan mah ada bisa napi. cek urang teh minta rempu atuh ka batur jung ka karang. Aya naon di? Pan tadi cenah ini jangan. Wah, nu bener pokok heueuh cenah da urang kana beneran liwat tadi teh. Seak teh jelema atuh asik teu lihat teh balik deui. Cenah pokok. Nah, udah tadi mah aya euy. Di belah mana? Deket Tabat. Deketnya. Tabat. Abet sekarang Karang. Karamat. Karamat. Begitu orang rek ka Ciamis ke Goran Lincuna berenjang cenah. Tah ini jangan aya naon cek urang teh itu. Lain meber jang. Goran Lincuna. Jangan. Ah, tuh sieun
merenang tara nyebut ngaran merenang mau jawabna kurdi Nah, jang nah kalau orang nyebut ngabohong da orang tadi mah aya teh. Tah eta teh kurdi teh tadi teh tina perkawinan teh. Perkawinan antara Kurdi. cikur, Tuh. udah cikur, Jeung kurdi mah cikur nu jadina, jahena nu peot. Mantak heot kurdi teh jahe peot cikur. jadi 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 eta heot kurdi teh jahe nu peot Nah, cikur anu. jadi kudu dilelempeng ari bahasa mah. nya Kudu dilelempeng Itunya. kudu Jadi dibenerkeun. cenah eta mah ku bahasa kirata Kirata teh dikira-kira tapi tapi nyata. nyata model porsi tah cokorna di di sisi sisi tampolong tamat tuba tempo kakolong kolong meja tahu kan tah model meja gitu teh meja model meja kumaha apa meja apa meja kumaha model meja iya tah meja nu kitu teh meja udah nah meja naon kumaha Model kursi, ru. model Di kursi cokor di cokorna sisi. meja tah model tolong tampolong tambah tuba ka kolong model meja model meja tah apa meja apa itu tah eta meja meja mah meja we meja meja mah lain Anggar kudu rek kumaha? rek nafsu di dinya nya. nah Mun lain ke paguru mah nya. Ari meja mah dia mau papanjangan oh meja mah cenah teh nyaho kana mainnya teh nyaho kana meja tah eta meja nu aya cangkiran cangkir panjang cang pikir Pikir. tah kitu model gelas nyaho gelas naon gelas gelas Iya, gelas kita urang sok tapok bae pada menyang jadi model gelas naon gelas tah eta teh Bener. subadah palagi ngaleueut lah gitu si laing eta teh euleutna dina gelas gitu cangkir panjang cang cak pipir tah model gelas apa gelas naon gelas tah eta itu kursi cokor di sisi teh meja naon tampolong tambah tampan po kakolong kumaha di meja tuh jadi meja mah ponok tuh bener nya Gitu tuh. gitu tahu dah Ulah sok budak paling cinta bilang. saya ucing teh pase sok jual kacida itu apa sih ucing teh parasea lain pasarea pada saat tah kitu meureun udahnya ya mah jangan meureun nya Geus burit. ieu teh waktu nu geus burit meureun da urang teh kudu salat heula ibak heula Ya, persiapan Ye, atuh nya. magrib meureun udahnya Ya. kudu ka masjidnya dah tah eta mah kunci L ngaranna teh naon sababna kunci L pelah bentukna kewas huruf L Aya obeng di obeng kayak itu. kenapa nah disebut obeng pada sok ubang obeng karena nah baut gitu utrak-utrak gitu dan gitu merentah apa aya purasani ya ibarat curug pada sok ngacir ya gitu gitu ya carana dipancal sarilana Sarilana. pakai baju gitu nyaho baju nyaho tah nyaho aja namanya Cik baju tadi tuh. nyalah udah mek balik burit dah arek ibadah asar wilujeng muda lah Assalamualaikum. Salam. Duh. aduh ucing pasarea wae